Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa laporan dari warga Kampung Kilat, Kelurahan Bajra. Katanya ada praktek dukun santi yang menyimpang dan dicurigai dukun itu menjual barang-barang seperti tuyul, genderuwo, kuntilanak, jojodog, taraje, samak, kasur Palembang, bed cover motif, baju gamis, sendal baim, dan sebagainya. Sekarang Ustadz akan mendatangi dukun santinya, akan mengajak tobat dukun santi tersebut. Mari kita saksikan keseruannya sekarang. Hayu cus kemon der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna sim kuring nuju di Bandung. Tiba-tiba lighting kita terjatuh pemirsa, gara-gara digantungin na popoean tapi teu pageun liana. Atau memang dukunnya beneran sakti sehingga kekuatannya bisa menjatuhkan lampu di atas pepoean. Para pemirsa, Assalamualaikum sampurasun. Saya sedang di Desa Kilat, Kecamatan Bajra, Kelurahan Tipi. Katanya di sini disinyalir ada praktek dukun yang menyimpang. Saya selaku pimpinan pemburu dukun santi berniat akan mengajak duel dia. Siapa tahu dia kalah sugarnya eta mah. Sekarang kita gedor aja rumahnya. Dan tadi kayaknya dukun itu emang sakti sih. Soalnya pas saya datang lampu ojol-ojol murag. Tapi gimana nantilah kita akan duel. Di kalian di kidul di wetan kasbon heula gocap ngecok PS 2 liter. Pemirsa, kita langsung gedor saja. Oi. Oh no. Ayeuna Keluar, dukun. Kita suruh keluar. kita eta Keluar. ayo naon maneh ha? Si lain geus ngaresahkeun warga di dieu. Si lain geus jual beli anu teu pararugu. Naon urusana? Naon urusana? Eta urusan kami anu kalar itu. Si lain kudu dibasmi si dukun. Berarti sia geus jago ha? Geus jago sia. Kami mah teu jago. Kumis dirinya. Yang soal. Berarti sia geus jago boga ilmu naon? Dirinya teu jagoanan. Kuring mah teu jago. Tapi jelema nu jiga didinya ku kuring bisa dibasmi enak kan. Loba jalma nu datang ka kuring, tadi Jak kuring naon. jual beli. Eta sim kuring teh. Didinya dukun menyimpang. Emang Dibasmi. dia boga ilmu naon? Citapen? Hoyong Cigondewa? Cikijing? Hoyong naon? Cimahi. Tak aya Cimahi mah. Ya. Jurus hayam ngendog di pipir. Bibir imah saha? Mitoha. Tong balila. Tau kan ilmu saja aing. Kala. Beng. Anjing bau tarasi. Blog. Sia. Iya sepatu batur. Kaspon ka ditu ka dieu. Kaspon ka ditu ka dieu. Hui. Moal dibere. Moal dibere. Moal dibere.
Si lain jago Jurus kasbon tah, jurus kasbon. Pantesan. Les kabeh oge ke jurus kasbon. Cicing. Waing tahan. Waing tahan. Najan tanggal kolot ge moal dibere kasbon mah. Najan tanggal kolot ge moal dibere sia kasbon mah. Najan tanggal kolot ge moal dibere kasbon mah kecuali aya salon pas dina tarang. Moal dibere kasbon. Ajar. Ieu dukun so jago teh. Paeh. Ampun kasbon. Eureun moal sia jual beli. Eureun moal sia jual beli. Hah? Moal. Nahan moal eureun? Atuh dapir aku eta mah keur usaha. Usaha naon sia sok? Ngaku sia jujur ayeuna. Apa nih teh urang teh jual beli HP second. Hah? Jual beli naon? HP second. Oh, jual beli HP second? HP second. Ya tuh. Tah. Aduh. Iya aya siomay. Aduh. Aya sungsang. Iya bonus casan. Ori teh? Ori ieu mah casana. HP second ieu mah jual beli Jual- HP second. Banyak teh jual beli nu teu paruguh. Berarti bener nya cek warga teh menyimpang teh. Ai panya teh dukunahan dukun menyimpang cenah. Balaku saya didatang kali jauh-jauh. HP second. Aduh, pemirsa. Jigana tadi saya salah sasaran euy. Ai panya teh dukun menyimpang teh jual beli makhluk-makhluk gaib. Ai pek teh jual beli HP second. Tapi aduh karunya. Tapi tadi saya geus mesen casan ori. Sugan enjing jasa dikintun dikirimkan lewat biasa pengiriman online gitunya. Sugan bisa dikirim lewat online? Bisa. Bisa? Asal lengkap alamat. Alamat mah lengkap. Iya. Enjing casannya Casan headset. gratis ongkir. Bener yo. Heeh. Bisa lah paling di casan headset di gratis ongkir dibere ku ieu cenah. Panya teh jual beli naon? Terus ulanya. Iya Ustaz cagerkeun lah. Oh iya lah. Cagerkeun lah. Kak. Telepon dulu Hah? telepon. Oh iya bisa ada. Kakak. Halo. Oh nya engke deui atuh. Kayak tanya si Ujang teh titah heula. Ieu ke shooting. Heeh. Geus langsung shooting heula. Ya. Di. Hah? Iya. Geus? Geus. Telepon ti sabi? Telepon ti saha? Hah? Telepon ti sabi? Pamajikan. Oh, Sanganterkeun beas. terus siap dik? Ya. Yeah. Abi ke orang kekikiannya. Sok. Ceger sia. Aduh, nuhun pisan Tot. Mun. Cuman dagangna teu cing bener ulah dinu poek matana. Kajian di Tegalega di mana gitu pasar lilin. Tur nuhun pisan aduh. Terus episode ayeuna salah sasaran jika nama itu teh. Aduh, hatur nuhun. Mung sakitu wae nya ayeuna mah. Tur nuhun pisan. Mun. Sok cing enak cing lancar usahana. Amin. Mung sakitu heula ayeuna mah episode ayeuna mah. Jadi intina mah nama salah sasaran jual beli HP geuningan teu bener laporan warga teh. Terus sakitula nya kami dari tim pembasmi Dukun Santi mengucapkan terima kasih. Wassalam.